naon eta di dieu? Oh, keur ulin. Keur ulin. Heeh, nah kitu. Nah hari ulin teh geus boga naon ieu teh teh? Geus boga naon maksudna kumaha? Heuh apan jelema anu ulin teh emas loba, mobil boga, HP alus, imah alus, tanah lega, sawah lega. Jelema anu ulin Oh, jadi teu boga naon mah teu meunang ulin kitu. nya teu meunang atuh da ngewa ulin oge. Jadi teu kaciri cigah pecinta alam kitu ning ulin teh. Jadi ulin teh cigah nu ngaleungitkeun stres. Oh, Heeh. jadi urang ge siga nu stres gitu ngaleungitkeun di dieu. Ah, lain tah urang ge mawa da tah. Di dieu. Mawa naon ieu teh? Atuh duit sakalian jajan wae Teu mah. percaya mawa duit. Ah, beda eta da biwir oge geus pias kitu tinggal ciga mayit. Ah, menusuk nempuan biwir Pasti eta can barang dahar pisannya teh isuk ulin. Bieu teh ngadar cuangki, ngadar es krim, ngadar naon we atuh nu aya dia dibeli. Waduh, eta geuning beuteung disada eta ngoetan ku kurubukan. Nah make ngoetan da eueuh ucingan meureun di jero teh. Ah, eta teh cacing, guruwuk, eta teh lapar. Ah, deui sok capek ai panggih jeung Cak Uti di karamean kieu teh. Ya heueuh atuh capek da eta mah da niatna ulina jadi menghilangkan stres eta mah. Jadi kitu. Ari Cak Uti ka dieu atuh arek ngahilangkeun naon? Nya abi mah gabut we, ai orang kaya mah da kieu gabutna teh ulin. Oh, Nya abi onaman ulin-ulinan ge pantes da emas loba, mobil loba. heueuh nya. Ah,